Bismillahirrohmanirrohim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Wal wajibu sareng ari anu wajib pi mabiti Muzdalifah dina mabit di Muzdalifah eta al huduru hadir fiha di itu Muzdalifah lahdotan halna sakedeung minis pisani tina satengah peuting anu kadua min lailatin nahri tina peutingan lebaran ba'dal wukupi dina sabada wukuf wasunatu sareng ari sunatna eta taqdimun nisa'i ngaheulakeun pirang-pirang istri wadu apa sareng jalma anu lalemah ilal mina kamina ba'da nisfil laili dina sabada satengah peuting qabla zahmati dina samemeh pasedek-sedek wa ayyabita sareng nginep saha ar-rijalu pirang-pirang lalaki al aqwiyau pirang-pirang anu kuat itu rijal ilal fajri nepi ka bijil fajar summa yusollu tuluy salat itu jalma-jalma as-subha kana salat subuh biha di itu Muzdalifah pi awalil wakti dina kawitan waktu wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta ayakuna kedah kabuktosan itu salat subuh eta jamaatan berjamaah wa ma'al imami sareng sarta imam summa yukifu tuluy cicing itu jalma-jalma ala mas'aril harami luhureun tanah mas'aril haram au bikurbihi atawa anu deket ka itu mas'aril haram ba'da sholatis subhi dina sabada salat subuh mustagilina halna anu katungkul kabeh bil istighfari kumaca istighfar wa du'ai sareng ku ngadua ila ziyadatil aspari nepi ka leuwih caang sumaya tawajahu tuluy madep jalma-jalma qabla tulu isyamsi dina samemeh bijil panon poe ilal mina nepi ka mina payasiluna tuluy tepi itu jalma-jalma ilaiha ka itu mina ba'da tulu iha dina sabada bijilna itu syamsi wasunatu sareng ari sunatna eta aya huda kudu nyokot saha al hujaju pirang-pirang anu munggah haji min Muzdalifah tati Muzdalifah sab'a hasoyatin kana 7 pirang-pirang batu karikil liromi jumrotil akobati pikeun ngabalang jumroh akobah yauman nahri dina poenan lebaran pakot ngan sakikituna waya khudu sareng nyokot itu hujaj min mina timina liromi ayami tasriki pikeun ngabalang dina pirang-pirang poenan tasrik wayukrohu sareng dimakruhkeun naon ahdul jumari nyokot batu pikeun ngabalang minal hilli tina tanah halal au min mahali najsin atawa tina tempat anu najis faida wasolu mangka di mana-mana tepi itu jalma-jalma mina kamina ba'da retipa isyamsi dina sabada luhurna panon poe yubdauna mangka ngamimitian itu hujaj biromil jumrotil akobati kana ngabalang jumroh akobah qabla kulli syai'in dina samemeh saban-saban perkara yudabahuna tuluy mencit itu hujaj doha yahum kana pirang-pirang kurbana itu hujaj au hada yahum atawa kana dhamna itu hujaj summa yahlikuna tuluy nyukuran itu hujaj au yakasiruna atawa ngagunting rambut itu hujaj wa ba'da hati amti atihim sareng dina sabada nyimpen pirang-pirang banda na itu hujaj wastik rorihim sareng cicingna itu hujaj bimina dimina ya tawajjahuna halna madab itu hujaj ila makata ka Makkah payatupuna tuluy tawaf itu hujaj tawafal ifadoti kalawan tawaf ifadah summa yarji'una tuluy balik
itu hujaj ila mina kamina payusalluna tuluy salat itu hujaj ad-duhra kana salat lohor biha di Mina fi awalil wakti dina kawitan waktu waya bituna sareng nginep itu hujaj fiha di itu Mina laya lia ayyamit tasyriki dina pirang-pirang peutingan poenan tasrik wahadal mabitu sareng ari ieu mabit eta wajibun anu wajib kama sapertikeun perkara sabako anu geus ti heula itu mah wa aqalluhu sareng ari pangsa eutik-eutikna itu mabit eta al huduru hadir bimina di Mina muadzama kulli lailatin dina gegedena saban-saban peuting min hadihil layali tina ieu pirang-pirang peuting wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta mabitu kulli lailatin nginep dina saban-saban peuting bitamamiha kalawan sampurnana itu lailah wayaskutu sareng gugur naon hadal mabitu ieu mabit wa mabitu Muzdalifah sareng mabit di Muzdalifah anil ma'dzurina ti pirang-pirang jalma anu diuduran kabeh karruati sapertikeun tukang ngangon wa ahli saqo yati sareng tukang ngalacai. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji wa surutur romi ari sareng ari pirang-pirang syaratna ngabalang eta aya kuna kedah kabuktosan itu romyu eta bilyadi tetep kalawan panangan in qadaro lamun kawasa itu man ala romi kana ngabalang biha kalawan itu iyad wa ayyakuna sareng kedah kabuktosan itu romyu eta bil hajari tetep kalawan batu walau yakutan sanajan kabuktosan itu hajar eta batu yakut wa hajari jadidin sareng batu tina besi wa ayyu sama sareng dingaranan itu romyu romyan ku ngaran romyan hartosna ngabalang wa ayyaka sudah sareng maksud itu jalma bihi kalawan itu romyu al marma kana tempat ngabalang wa ayyaqa sareng kedah tumiba itu romyu fihi dina itu marma bikuwati romyi kalawan kakuatan ngabalang yakinan kalawan yakin wa ayyakuna sareng kedah kabuktosan itu romyu eta sab'a romayatin kalawan 7 pirang-pirang balangan yakinan kalawan yakin ila kulli jumrotin nepi kana saban-saban jumroh walau bihasotin sanajan kabuktosan itu romayatin eta kalawan batu anu sahiji wa ayya bada'a sareng kudu ngamimitian itu man fi ayyami tasriki dina pirang-pirang poenan tasrik bil jumroti kana jumroh allati anu min jihati Arafata anu tetep itu lati tina jihad Arafah summa bil wusto tuluy jumratul wusto wa yukhtima sareng nungtungan itu man bi jumrotil aqobata kana jumroh aqobah wa ayyakuna sareng kedah kabuktosan itu romyu eta ba'da dukhuli wakti romyi tetep dina sabada asupna waktu ngabalang wa yadkhulu sareng asupna waktu romyil jumrotil aqobati waktuna ngabalang jumroh aqobah yauman nahri dina poenan lebaran biti sopi latihi ku tengah-tengah peutinganana itu nahar wa ayyami tasriki sareng dina pirang-pirang poenan tasrek layadkhulu anu henteu asup non waktu romyiha waktu ngabalangna itu ayyami tasrik
illa bidukhuli waktu duhri angin kalawan asup waktu lohor waya bako sareng tetep naon waktu romyi waktu nangabalang kullihi tegesna sakabehna itu romyu adaan halna ada ila guru bisamsi nepi ka surupna panon poe akhiro ayyami tasriki dina akhir pirang-pirang poenan tasrek paman mangka ari sahabai jalma eta pata samang-samang saporothu kaitu manon romyu yaumin ngabalang sapoe min ayya minal ayyami tina pirang-pirang poe ata mangka ngadatangkeun itu jalma bihi kana itu romyu bi baqiyatiha dina sakakarina itu ayam lailan dina waktu peting au naharon atawa dina waktu berang lakinahu tatapina ari itu jalma eta yuqaddimu ngaheulakeun itu jalma romyal yaumi kana ngabalang poe alfaiti anu porot itu yaum ala romil hadiri manderikeun ngabalang poe anu hadir wa yadkhulu sareng asup naon waktul halki waktu dicukur wa tawafil ifadati sareng waktu tawaf ifadah binisbil lailatin nahri kalawan tengah-tengah peuting lebaran wa yastamiru sareng narima tetep itu waktul halki ila akhiril umuri nepi ka akhir umur wa yadkhulu sareng asup naon waktu dibhil dohiyati waktu mencit kurban wal hadyi sareng hadiah alladzi anu sako ngagiringkeun hu kana itu ladi saha al muhrimu jalma anu ihram bil haji kana haji ilal haromi kana tanah haram ida tolaat di mana-mana bijil naon asamsu panon poe yauman nahari dina poenan lebaran wa mado sareng ngaliwat naon qadru salatil idi saukuran salat id wa khutbataihi sareng khutbah dua itu id wa yastamiru sareng narima tetep itu waktu dibhi ila akhiri ayyami tasriki nepi ka akhir pirang-pirang poenan tasrik wa min sunani romi sareng eta tetep tina sapalihna pirang-pirang pasunatan ngabalang ayakuna ari kedah kabuktosan itu romyu eta bilyadi tetep kalawan panangan al yumna anu belah katuhu itu yad wa ayakuna sareng kedah kabuktosan itu romyu eta al haso ku batu karikil qadrol ba kilai kalawan ukuran kacang pul wa ayyug sila sareng kudu ngumbah itu jalma hu kana itu haso wa ayyu kabiro sarang kudu maca takbir itu jalma ma'a kulli hisotin sarta saban-saban batu karikil wa ayyastakbila sarang kudu nyang hareup itu jalma al kiblata ka kiblat halar romi dina tingkah ngabalang pi ayyami tasriki dina pirang-pirang poenan tasrik wa ayyad wa sareng kudu ngadua itu jalma Allah taala ka Gusti Allah taala mustaqbilal kiblati halna bari madep ka kiblat ba'da romil jumratil ula dina sabada ngabalang jumroh anu kahiji wasaniyati sareng ngabalang jumroh anu kadua paslun wallahu alam bisawab.